Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur ti payun mangga urang dihaturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa urang ngariung dina tempat ieu ngajalin silaturahim. Shalawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi panungtung anu parantos masihan cahya keimanan ka para umatna. Nyaeta Nabi panutan urang sadaya, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu ku sim abdi dipikah hormat, dina kasempatan ieu sim abdi bade ngadugikeun hiji pidato atawa biantara nu judulna pentingna ngalestarikeun budaya basa Sunda di kalangan remaja atawa budak ngora di Jawa Barat. Nanging sateu acan sim abdi ngadugikeun ieu biantara, sim abdi bade nyuhunkeun heula hapunten bilih mungkinna aya cariosan ti sim abdi anu mungkin kirang saluyu sareng hareupna urang sadayana. Para wargi anu ku sim abdi dipikah hormat, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya di zaman sapertos ayeuna di mana loba rupa-rupa budaya asing anu datang ti luar anu asup ka lingkungan masyarakat urang. Ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lemburna sorangan nyaeta di Jawa Barat. Ku kituna urang sadayana utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngalestarikeun budaya Sunda, khususna bahasa Sundana. Urang kedah saluyu pikeun mika deudeuh kana budaya Sunda, guyub akur sauyunan ngahiji sapamadegan, pikeun ngamumule budaya bahasa Sunda. Tujuanna tangtu wae supardos ngahontal hiji tujuan, supardos budaya Sunda teh ulah nyampe leungit. Nah, ku ieu riungan mudah-mudahan tiasa ngingetan urang sadaya pikeun nambah mikaresep kana budaya sorangan nu mana ayeuna mulai dipopoho nyaeta kana basa Sundana. Janten eta pandangan teh kacida pisan salahna tur kudu dilempeng ku para seniman, pamarentah, tur masyarakat urang Sunda sorangan. Nah, para hadirin hormateun sim abdi, mugia basa jeung budaya Sunda titinggal karuhun urang teh tiasa sirungan deui. Tandang makalangan ngigelan zaman. Rupina sakitu kapisanggem nedah hapunten ka sadayana bilih dina cariosan sim abdi anu nembe didugikeun seueur kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.